Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel Papa Tamang Sarip ya. Gimana kabarnya kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang melihat channel YouTube saya? Gimana kabarnya, sarehat? Kalau gak sehat segera disehatkan batinnya, badannya, semuanya lah sing sarehat yang melihat channel YouTube saya. Channel YouTube saya. Alhamdulillah kita akan ngeplong lagi, membuat konten lagi. Konten yang ke-12, alhamdulillah. Ini konten yang ke-12 yang berjudulna atau bahasa Sunda namanya hirup mah tong loba kahayang lamun masih kene menta kakolot. Eta judulna anu ka konten anu ke-12. Langsung saja kontennya yang ke-12. Bismillahirrohmanirrohim. Hirup mah tong loba kahayang lamun masih keneh menta kakolot. Sing semangat hirup teh kudu dipajuan, diusahakan, diikhtiaran, hasilna nyangakeun ka pangeran. Sanajan teu lumpat tapi ulah cicing, digawe seteker kebek engke oge milik manuturkeun. Sing percaya kana diri nu dianti mah pasti ngahujud bukti, asal usaha jeung percaya kanu maha suci. Tong sok loba ngeluh, luh lah ngaratapan nasib sorangan. Jadi jelema ulah era katempo sederhana ku batur, apa adanya weh ulah gengsi. Anu kudu dipika era mah hirup anu diaya-aya tapi menang maksa. Peribahasana kajen nganyuk ngahutang demi hayang katingali boga. Teu nanaon kikituan teh, ngananaonan karunya bisi kasiksa ku pamolah sorangan. Jeung tong sok ngabanding-bandingkeun hirup urang jeung hirup batur. Da hirup mah lain ajang kompetisi anu bakal menang hadiah. Ulah nyerah dina waktu keur sulit, jadikeun kasulitan pikeun kabangkitan. Bersyukur lamun masih kene diuji ku Gusti. Sabab pangeran mah moal mere cobaan ka makhlukna, lamun umatna teu bisa nyanggupanana. Matak dibere cobaan ge geus terpilih urang teh pasti bisa ngaliwatanana. Cobaan teh jadikeun pikeun muhasabah diri, penggugur dosa. Buat ting mah tina dosa urang, jeung cara Allah ngadeketkeun urang kana jalan bener. Saban masalah oge anu dongkap ayeuna, sanes kanggo ngalawuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana. Teu aya jalmi di dunya ieu nu hirup teu pernah diuji, pasti pernah ngarasaanna langsa. Kabeh jalma ge tangtos bakal ngarasaan. Nanging tina rarasaan langsa eta urang kedah tiasa hudang deui, kudu bagja. Ngan omat kabagjaan teh sanes ku seueurna harta. Kabagjaan teh ayana dina hate nu teu weleh ngucap syukur kanu maha kawasa. Cukup sekian ya konten dari saya, konten yang ke-12. Moga-moga aya manfaat kanggo sararea gitu konten dari saya, konten Papa Tamang Sarip. Kalau ada waktu lagi kita akan membuat konten. Bila ada yang komentar kenapa sih membuat kontennya sambil berjualan, kan saya sambil berjualan begini, kan saya kesel gak ada pembeli gitu, belum datang pembelinya. Jadi saya sambil membuat kontennya sambil jualan gitu. Ini semuanya dagangan semua. Tuh lihat semuanya tuh. Iya teh membuat konten di jero roda atuh nya. Terima kasih yang sudah menonton YouTuber saya Papa Tamang Sarip. Kalau ada waktu lagi kita akan lanjutkan konten yang ke-13 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.